Panuhun ka pemirtub dongeng Mangguru, boh kanu tos lami manco atanapi kanu engal keneh mancona, mohon diantos ku Mangguru, diantos teh jempolna, komentarna, atanapi kanu teu acan subscribe mohon tong hilap di subscribe channelna nya mohon. Sok da balalageurnya mohon etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Sakali deui diantos ku Manggurunya. Tong hilap like, komen sareng subscribe nata. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu dilalajoanan ku ribuan prajurit jin Kiminta jeung si Sukma suat siat jojo relatan sakapeung aceleng-acelengan silih udag di awang-awang. Oh, awas Den, awas! Awas Den, awas! Loba prajurit anu pating jerawok mang melangkeun ka si Sukma anu terus dirangseg ku panarajang Kiminta. Patih Ucai anu karek sadar tina kapiuhanana milu lalajo tina luhur kareta bari diubaran ku abdi dalemna. Dina kareta kancana gigirnana Raja Jin gogodeg ngarasa hookeun nempo kamampuhan si Sukma. Sok sanajan kawilang ora keneh tapi ajen wewesena jauh aya di saluhureun dirina. Mitra kaum dangu Siap! Tius! Wus! 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 Kiminta terus-terusan narajang si Sukma, tapi kabeh panarajang Kiminta kalayan gampang bisa disingkahan. Si Sukma can males narajang, ukur jojo relatan we nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Lawan si aing bebenyit. Sok lawan jewek Cek Kiminta asa dicoogado sabab si Sukma teu malas narajang. Hehe, wal pamali kitu ki, cek si Sukma ngalonyeng. Setan sia, dipojalan ku aing. Mitra kaum dangu barang jeung kitu pelesat pedang Kiminta anu ti tadi ngagoler dina taneuh ngalayang ka Kiminta gep ku Kiminta ditewak gebur. Mitra kaum dangu ngadadak dina cekelan Kiminta mah pedang teh jadi hurung ngaluarkeun cahaya beureum semu hideung. Sewu Kiminta nyabetkeun pedang narek mabad beheung lawan. Sakilat si Sukma ngelok tapi hareupeun beungeutna geus nyampak tuur Kiminta anu nyuruwuk rek ngahanca gadona. Beletrak mitra kaum dangu tur Kiminta diteke ku si Sukma. Adaw! Kiminta ngagorowok bari ingkud-ingkudan nyekelan tuurna. Hehehe, geus kocelak tuurna ki. Ulah resep teuing ka awewe geura. Cek si Sukma nyereng Grrrr atuh mitra kaum dangu mohon. Ribuan prajurit carurak bari saleseurian. Banget Kiminta rep geneuk rai pias asa diwiwirangku budak satepak. Mitra kaum dangu Kiminta sadar saupama terus-terusan ngandelkeun gerakan awakna moal mampu meruhkeun si Sukma. Gancang Kiminta ngabatak ajian andelanana siga nu geus teu sabar hayang ngabubukeun awak si Sukma. Sak! Lengan katuhu Kiminta ngancungkeun pedangna
Ari leungeun kencana nyilang hareupeun dada kalayan kuda-kuda anu pancuh serta wawag. Gebur mitra kaum dangu, pedang Kiminta beuki ngagebur. Ari si Sukma nempok kitu mah teu wani heureuy. Da geus nyaksian sorangan kekuatan Kiminta basa ngalumpuhkeun Raja Jin jeung Patih Ucai. Wow, hati-hati Raden. Cek Raja Jin nurutan prajurit sejena ngaradenkeun ka si Sukma. Si Sukma teu ngareret, paneteupna museur ka anu jadi lawana. Set. Si Sukma sidakep bari meuremkeun matana. Cahaya bodas lir ngabulen awak si Sukma. Dina kaayaan kitu Ya rasakeun panarajang Ciaeng sia. Hiya! Dius mitra kaum dangu. Kiminta ngalepaskeun panarajangna. Cahaya beureum semu hideung ngabelesat tina pedangna. Hus beledag, dua kekuatan diadu. Alam disabudereun eta patempatan jadi inggeung. Jarig jeug. Kiminta mundur sababaraha lengkah. Tarangna teh kerong-kerong we. Banget ku heran ku si Sukma anu anger pancuh dina tempatna teu ngeser najan satunjang beas. Ya rasa seber sabenerna mah ari geus ngalaman kitu mah, tapi kapanasaran ngelehkeun ka sieuna. Lung pedang dibalangkeun. Gancang Kiminta ngawatek ajian pamungkasna. Dua dampa leungeun anu dirapetkeun ngacung ka awang-awang. Sukunu sarua rapat ngabalesek kana taneuh semet memuncanganana. Pelengking mitra kaum dangu, awak Kiminta melengking ka tukang, awakna ngagebur beureum semu hideung. Mitra kaum dangu, ari si Sukma anger dina kaayaan anu tadi. Leungeunna sidakep netep seukeut ka Kiminta. Sabebenyit. Ya rasakeun ajian pamungkas aing. Mojar sia nama mojar. Hiya! Hus blesur. Cahaya beureum tina dorongan leungeun Kiminta ngabelesat nerajang awak si Sukma. Cahaya beureum anu nembrag cahaya bodas anu ngabuleun awak si Sukma teu langsung ngabeledag siga tadi, tapi maju mundur siga nu padorong-dorong. Kiminta teu papareket ngerahkeun sakabeh kekuatanana. Urat beheungna raranteng, awakna ngagetar tarik pisan. Cahaya beureum beuki ngadedetkeun cahaya bodas anu ngabuleun si Sukma. Set. Si Sukma mimiti ngagerakeun leungeun ka tuhuna, dorongkeun ka hareup. Cahaya beureum kadorong ku cahaya bodas. Cileger mitra kaum dangu, cahaya beureum mancawura. Kiminta ngagoak dibarengan ku awakna anu ngaceleng sababaraha puluh tumbak jauhna. Kalayang kehut. Awak Kiminta ninggang lemah. Kusak kekerjatan kulahek we geus kitu mah ngalepaskeun nyawa sapada harita.
Ger, ribuan prajurit sarurak ngerasa bungah ku perlayana Kiminta. Gayaan bugang Kiminta estuning pikawatireun. Awakna tutung pakaian tarangsak, haseup ipis ngebul tina sakujur awakna anu nebarkeun bau hangit ka sabudeureun eta patempatan. Wah, oi, bakakak minta geus asak yo. Bakakak minta geus asak. Cek salah saurang prajurit nyelengkeung. Ger atuh kabeh saleserian, salusurakan. Ari si Sukma ukur gogodeg. Bari netep bugang Kiminta. Aa, cek Neng Rati setengah lompat murus si Sukma ngan gabrung ngarangkul si Sukma bari digalentoran. Atos Neng, izin seueur anu nempokeun. Cek si Sukma nyekelan tak-tak Neng Rati. Ari Neng Rati siga anu teu malire, malah magehan rangkulanana kana cangkeng si Sukma bari nyarandekeun sirah kana dada. Ger, kabeh prajurit sarurak nyarebut ngaran si Sukma. Si Sukma saurang jajaka ngora anu geus mampu nyalametkeun Neng Rati sakaligus nyalametkeun dua kerajaan jin tina jajahan Raja Minta. Raja Jin kacida nganuhunkeunana ka si Sukma, kitu deui ti pihak kerajaan Batureyod. Disujud-sujud we nganuhunkeun kana pitulung si Sukma. Ari si Sukma kalayan handap asor nang hareupan sikap Raja Jin jeung ribuan prajurit Batureyod. Raden, Nyi Putri, cek saurang abdi dalem Batureyod. Ngareret ka jirim anu anyar datang, anu diabringkeun ku ratusan prajurit terombong heulang. Wah, Nyai, geus di mana ari hidup? Cek Raja Jin, ti kerung-kerung we nempo anakna anu aya di eta aleutan. Mandarak-dak we saurang prajurit nerangkeun yen Nyi Kuntiring Ireng geus milu nyalametkeun anak-anakna turunan kerajaan Batureyod anu dikerem dina karangkeng anu pernahna di jero taneuh. Raja Jin teu bisa kukumaha, da memang geus kajadian. Ngan anu matak heran teh, Nyi Kuntiring Ireng manis siga embung leupas nyekelan leungeun anak Raja Batureyod anu disalametkeunana. Wah, cie, si Nyai menang anu kasep, oi. Cek Raja Jin, curugna diutek-utek hareupeun irung Nyi Kuntiring Ireng. Rama masuk gitu, cek Nyi Kuntiring Ireng bari kulemas kelemes. Ari anak Raja Batureyod mah ukur ungkul we ngerasa era. Mitra kaum dangu perang geus lekasan, kerajaan Batureyod bebas tina kasabenang-wenangan Kiminta. Atuh kerajaan tolombong heulang ge ngarasa bungah sabab geus bisa nulungan. Sok sanajan ari anu jadi kunci hasil nama saurang jajaka ngora ti bangsa manusia anu ngaran si Sukma. Si Sukma jadi bahan kacapangan di negeri jin, lain ngan saukur kasaktena wungkul anu jadi bahan obrolan teh, tapi kawentar ku ahlakna anu hade anu nyambuang wawangi ngaran guru jeung indung bapana.
Mitra kaum dangu, rupina waktosna parantoseep, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna mangguru mong dogi ka dieu heula. Mangguru si Jamit mung kuramit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Meos.